Jadi silsilah teh buntu we. Nya buntu sama Buntu nepi ka Amah Haji Pakih nya. ngaranna. Intinya ka itu mah teu terang. Kayak gitu pastinya ka dieu we. Anu jelas mah nu pusaka mah tang ama lu ka taun sabaraha mah da buyut teh kata ari duan di. Oh iya. Tapi Amah Haji Pakih mah asli men orang dia. Tatana teh kumaha? Asli orang dia. Ai wartos namanya di Solo. Di Solo Maraka dia kumaha. Maraka dia kayak kaki Saraya. Kepala putra teh dia nyata di Cialana teh termasuk Dewan Yaya teh incuna buyutna. Oh, masih kena runayan eta. Nya. Gitu tah. Runayanana kene. Kamu urang bener cek itu asup akiti gigir eta teh. Coba ya tanyakan. Bener mah akiti gigir. Cenah. Jadi anu tarang teh mun semat eta kahana pakaituna mah gitu duka putra saha mama Haji Pakih teh dituna uga teh sareng nyalurna ka saha teureunana sumeunana teh. Iya. Geureuy mah diasong geunis kan nguluk. Wilayah cenah kudu dihalalkeun cenah kan kitu di bahasana teh asal wilayah ya ngahanap lah intina nama DPDP hanap asal lain teu bungah kadang kapan baraya tatangga dulur kulawarga dengan asa isin lah gitu asa ngarumaoskeun nya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kami akan menggali risalah tentang wali Allah ya, yaitu Eyang Amah Haji Pakih. Mudah-mudahan kita semua bisa menggali risalah ke atas dari wali Allah ini. Beliau dulu berasal dari Solo dan menyebarkan Islam di daerah ini. Ya, dulu ini bernama Pasir Solo dan dirubah menjadi Pasir Saji. Bisa diduga juga beliau adalah wali Allah yang menyebarkan agama Islam di daerah ini. Sok padahna lebat hiji. Assalamualaikum. Iya, ya teh, ya sarang saha, ya teh sarang khodamna Eyang Aki Pakih sanes. Sarang saha tuh ya. Pernah apa? Ya khodamna Peri eta ya mah. Oh, kieu ki kaula naon kitu hoyong namu teraga ieu turunan kotoragana kadah kumaha atuh tah? Udah henteu da ari masalah eta mah henteu kudu anu bersih wae kieu da ieu mung sekedar rek nguak informasi. Tapi di dia kira-kira saha anu bisa diasupan ki salian ti Peri ki? Pangnunjukeun asupan saha? Satengah. Moal bisa ngarenya.
lain pan ku aki mah kan paninggalna tos cekasnya da psikolog geus teu katemponan. sugan kusaha di dia sugan aya anu biasa osok biasa diasupan gitu Aya dari aya saha gitu dulu. nu mana itu nu ngongok kopiah bodas nah kaditu gini kan itu itu mah beneran masih kena aya pakuat pakait darah meureun nya ki oh incuna tininina tapi gini umumnya di asupan teh itu mah ki olo Aduh. tapi bisa ki pasti naon teu bisa dunia ke ciptaan anjeun namanya urang makhluk teu bisa kata mah ieu karena Allah nya nya hatur nuhun atuh nya ki tina kasumpinganana tina wajanganana sakira-kirana nu jadi turunan aki ieu teu tiasa diancikan mah sarua kabeh ieu boboh turunana Surya nya itu mah anu nganggo kopiah bodas mah turunan aslina pisan urang nya ki tegasnya wah sarua jeung tukangan kami sarua jeung itu kan oh nya anjeunna tukangan kami mah wujudna datna sifatna aya dina sifat anjeunna jadi na masjid ayeuna di ku anjeunna karunia ti anjeunna sababna tinggal ngalurus sakabeh mah nya cing bener dunia kencang tereh kiamatnya ki can katang tuh kiamat mah ka alumuran di angka alumuran mikir kana kiamat ibadah heula nah bener ki satuju saya mah ki ingat Gusti Tunggal mah aya nu bisa ngalumuran sakabeh makhluk nu kumaha sakumaha boga sakumaha gede ilmu angin cek Gusti Allah nungkul siap modar sadar cengkat atuh ki tong tungkul gitu kaulah wujud kucing nya sakabeh gitu nan kaulah ya wujud kucing nan pepejuh iya we masuk ngabarawan kaulah nan bawara teu gejeg wae teu gejeg na emang kumaha ieu teh si Peri teh kumaha dipake teh gelut wae we sih kayak dia mah aki ari ka boga baraya teh di daerah Cijenuk ki ayanya turunan ti bapak najo nya Kiai Haji Aki Somami jeung Atma Patah jadi ieu mah kanggo menguak informasi ieu mah kedah kuturunan tegasnya ki sejuk ibaratkan kieu urang meuli kopi hayang kopi hideung nya dibere ku urang ABC beukian teh nya kita orang teu beuki abis mah eta tambah barokah kitu karuhun oge nu resep diwirid kulhu dibere Yasin teh beukian moal ditarima eta urang teh ngaji dunya da akhirat mah centang tuh urang kabeh milik cuk sabrap naon lengkah halu kene urang maju ka alam asar awa di dunia nu sampurna aki baheula ngahodaman saha ki karuhun ieu jauh cuk jauhnya jauh cuk ari ka Eyang Prabu wawuh meureun kadinya mah nya tong nyebutkeun nah kaulah cicing anu teh anjeunna lila wujud budak ieu teh aya wujudna sifatna aya menjalana ieu rada tolol ieu mah ka di siti tolol ieu nyakeun bae kieu da urang teh ngarumasakeun jelema bener ki bisa ibadah teh geuninganan ieu jalma
geus dibere sakabehna tinggal ngamanfaatkeun anu bolo nyakeun baik dipake ayeuna meureun kieu teh sugan we doa ti aki sebagai karuhuna doa buat teuing ke mah suatu hari nanti mah jadi bermanfaat bagi nusa dan bangsa jeung agama. Tombol begitu keur diri sorangan oge waduh tajal mamali para itu. Iya. Samemeh ka batur teh manfaatkeun diri sorangan heula kumaha. Nya. Kuping cek Allah. Samemeh urang ngaji ka batur, ngaji lah diri sorangan. Nya hartos. Pada si adalah diri sorangan. Kakara urang bisa ngalengkakeun pareup, bisa mikeun ilmu ka batur. Ai diri sorangan can di ilmu nek mikeun naon ka batur. Nya benar. Cangkakna. Nya. Loba. Bikin masikina nu sakabeh dipelak jadi melak akar jadi akar mal mungkin melak akar jadi jukut moal. Tinggali contoh akar dipelakeun ku urang ngarambet ka mana jadi siung jadi naon akar sakabehna. Dunia mun akar hancur kabeh. Kaula teh boga waktu. Kaula tos jumpon tina sejarah. Nya. Yen kaula aya tugas di lemur kaula. Nya. Hatur nuhun atuh hatur nuhunnya cenah kesumpinganana. Si Tuha jeung si Ori itu kan. Ya sok we atuh ti sakitu we nya. Hatur nuhun cenah kesumpinganana tina wejanganana hatur nuhun. Nah, we ka luar leuweung beureun atawa aya keneh nu bade disampaikeun. Pilih aya keneh mah sok we atuh. Ieu seueur nu hadir ti di dieu. Sakabehna aya nyampengan. Ayanya. Man kur pangresa nu kagungan di akad. Anjeunna teh tiasa nyumpingan. Oh, nanuju di mana teh? Anjeunna nuju aya barantana. Di dua alam sawarga. Yen tempat ngumpulna para aulia Gusti. Man kaula teh terang ka payuna ka mana. Da eta mah para hambi Allah. Da ka urang kur jalma naon. Komo urang ki Cekap sakitu. cekap ki turun nuhun. Sampurasun. Rentam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar terus. Ieu urang menahan ragana we bisi ngajulalit di ceklan kieu teh. Julalit hareup. Tahan lepas soalnya.